Assalamualaikum Sampurasun. Nepangkeun simkuring Budi Rai Setiawan kalawan NIM 220-1808 ti kelas 4B. Ieu video teh mangrupa salah sahiji pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha SPD MPD. Simkuring mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Dina ieu video simkuring baris ngadadarkeun prak-prakan makena aplikasi teleprompter for video dina pangajaran warta pikeun peserta didik. Tah ieu aplikasi teleprompter for video. Teleprompter nyaeta alat pikeun ngabantu hiji jalma nalika maca di hareupeun balarea saperti nalika maca warta. Teleprompter oge geus mekar dina taun 1850-an ku Barton. Anu mimiti mangga saderek lebet kana aplikasi Play Store. Upami tos lebet mangga ketik teleprompter for video. Anu salajengna ku saderek tiasa diunduh heula. Tah saparantosna diunduh satajan saderek ngadamel rekaman videona saderek tiasa ngalebetkeun heula teks wartana. Tah salajengna pencet tambah di handap katuhu. Saparantosna kitu pencet add from file. Saparantosna kabuka di dieu saderek kantun milih file warta anu baris dilebetkeun. Tah saupami atos kapilih ieu teks wartana parantos aya. Salajengna pencet save. Tah salajengna pencet record. Tah ieu teks wartana parantos aya. Salajengna sateu acan kana teks video saderek tiasa ngukur gancang launa teks warta. Upami bade digancangan pencet tambah, upami bade dilaunan pencet bantun. Tah ieu hasil rekamanna parantos aya. Sateu acan di save ku saderek tiasa diputer heula. Tah upami atos saderek kantun pencet simpen atanapi save. Tah ieu videona langsung kasimpen kana galeri. Anu pamungkas ulah lalinya kanggo like, komen oge subscribe channel Sunda UPI. Hatur nuhun.